tuturkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turut ka Kangjeng Rasul kaharti teu kaharti. Nu mantak kaharti teu kaharti kudu nurut bae lantaran urang makan boga otakna leutik. Samet. Ngitung bege ngitung 2 kali 2 mah bisa keneh, 2 kali 5 handap keneh. 10 kali 10 kecil, tapi lamun 175 kali 1.650. Puyangnya nangis. Enggak puyang. Puyang. Bantak dagang sugih-sugih eta ngitung kurang bisa. Otak berarti kan kayak keterbatasan urang otak teh. Bagian perpolitikan loba nu teu kaharti urang lamun nyaritakeun tentang politik, baik politik Islam maupun politik di demokrasi atau politik di kitu komunis. Di komunis tu anti Tuhan, cara ngajalankeun politik nah hese lamun kurang dipelajari. Di demokrasi ge ko lain deui sih antara undang-undang demokrasi jeung pelaksanaan kok jadi kos kieu teh hese. Tetapi bisa kaotakan kene tah mah sebab menang manusia. Menang manusia tah mah. Tapi ketika instruksi Allah, instruksi Rasulullah teu kudu kaharti dibalik instruksi aya rahasia. Nu urang teh nyaho. Urang mah kapan maca Quran bae ge maca Quran loba nu teu kaharti, kajeun baca bae. Teu kaharti alif lam mim naon alifna naon lamna naon mimna dina tafsir ge wallahu a'lamu bimuradi lantaran eta lamun dihartikeun pohara jasa muringkak bulu. Alif lam ra alifna naon lamna naon mimna naon ulah-ulah kitu Allah bae lapan Allah naon alifna naon lam kahiji naon lam kadua naon tasdid naon hakna urang teu nyaho. Urang mangan sakadar Allah 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 sebab urang mah teu boga guru. Dihartikeun naon alifna Allah, naon lam nu pertama, naon lam kadua, naon hakna, naon tasdidna urang teu nyaho. Eta hiji-hiji da ngabogaan rahasia-rahasia. Nu mantak lamun urang sering maca Allah 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 Allah. Sabulan 2 bulan berubah awak urang, perasaan berubah sebab aya hadaman tiap-tiap hiji huruf da ge naon Allah alifna hamzahna naon lamna naon. Oh kok lamun kurang diaji. Muhammad be Muhammad mimna naon hakna naon mim nu kadua naon tasdidna naon dalna naon urang teu nyaho. Henteu jauh urang. Ngan sakadar perintah Allah. Mukminin atiullaha tuturkeun Allah, nurut maraneh ka Allah. Kajeun teu kaharti ge cak Allah salat ulah haju we. Salat aing mah teu kaharti salat sapira nangtung haju ruku, haju nangtung deui, haju sujud naon sih maksudna? Haju teh salat sih ai magrib 3 rakaat, ai subuh 2. Ai Isya 4, Zuhur 4 eta naon maksudna? Moal kaharti geus bae sia mah mendingan nuturkeun. Teu kudu kaharti teu kudu. Ke kebal-kebal mah kaharti ku perasaan, kaharti ku perasaan. Loba anu teu kaharti. Ulah kudu kaharti ku akal sebab agama mah tauqifi pamuruk syara ti Allah itu kitu bae. Ulah kudu kaharti bae urang. Aduh agama Islam kayaknya nggak dapat dimengerti kok. Agama Islam keras banget ya. Kalau nyolong-nyolong aja harus dipotong, nggak manusiawi kayaknya. Kalau demokrasi kan ada HAM, enak perasaan. Jadi kita bisa nego-nego. Jadi enak. Nah diperbandingkan hukum manusia dengan hukum Allah. Mal anggeus datang modar sia, sate sia di akhirat. Saya tuturkeun atiullah wa rasulah. Tuturkeun Allah jeung Rasul. Dibeungkeut urang ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah wa la tawallau ulah mengo urang wa antum tasma'un
bari urang kan ngadarenge maraneh kabeh ngadenge tapi ngabalir ulah urang ngadenge Al-Qur'an tapi urang teu make ngaji mah terus bae ye bunga-bunga bang haram kadenge nyaho balik ngaji nambahan deui nyokot bang kredit haram ngadenge geus ngajeger-jeger ka ceuli kakarak bunga motor balik ngaji ngeridit mobil pan eta nu kos karadi itu jelema buara rego eta nu kitu di cenah kieu mah mobil ge jang ngaji ka Cilongok teu hanai aing kos kitu mah bahasa mana cenah kieu aing nang mulung aing ya Allah karim teh titah nurut ka Allah titah nurut ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun ulah raya arajeun kabeh mukminin kos jelema-jelema anu ngomong sami'na padahal nyana teu ngadenge atau kos teu ngadenge. Jadi kudu berbeda mukminin jeung kafirin, mukminin jeung munafikin, mukminin jeung musyrikin kudu berbeda. Awas cak Allah, hei jelema nu iman wala takunu ulah araya aranjeun kabeh teh kalladzina qalu sami'na okos jelema-jelema anu ngaromongna sami'na wa hum la yasmaun padahal kos teu ngadenge. Sa musyrikin, sa munafikin nyana mah ngadege tapi teu dipake. Ai anjeun mah mukminin dengekeun haju pake kudu beda. Sebab mukminin mah jurusan sorga rapihan awak kurang kafirin mah geus jelas disadiakeun neraka. Masa urang kudu akur jeung kafir teu meunang akur teu meunang pelebah hukum-hukum mah teu meunang. Anu akur mah muamalah dagang urang bareng jeung kafir meunang gade menggade jeung kafir meunang pek bae nyana dagang nyana boga toko urang nu balanja na masalah. Satu ketika urang nu boga toko nyana balanja ke urang nginjem pacul ka nyana masalah ke nyana nginjem pedang ka urang engke silih injem ke urang nginjem golok kebel-kebel silih eta masalah teu injem gak ada muamalah tapi urusan hukum-hukum sing hade berbeda kudu beda. Urang mah nuturkeun aturan Allah aturan Rasulullah harinya nama aturan nyana sorang kudu beda atuh ulah akur urang wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Lantaran jelema teh aya nu teu daekeun ngadengekeun kana Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun kana mujizat-mujizat tidak ngadengekeun kana ucapan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya oge anu daekeun ngadengekeun tapi teu make ngadenge mah ngadenge tapi teu ngajeding ngadenge mah ngadenge nyana tapi kos teu ngadenge we teu make. Nah gambaran dina Al-Qur'an ieu ye inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukm alladzina la ya'qilun. Sayyana panggoreng-gorengna dawab-dawab teh tina dabatun teh adalah mayat di bufilaf anu lumpang ngarayap di muka bumi timimiti sireum kalabang segala orai segala kotok segala embe segala sapi segala onta termasuk si udin lempang. Aya istilah huruf amah ieu teh anu zawatul arba nu pindahkeunana kan teu jelas. Coba urang lamun nyaritakeun huruf ke ngaji luhur teu mah alat. Ieu mah nu dimaksud teh mbayar di buku.
nu lempang luhureun muka bumi berbagai hewan sasatoan sainjana panggoreng-gorengna satu hewan anu kumalandang di alam dunia mah gorenganan bumbu Allah ma asumu jelema nu torek jelema anu bisu etala jelema nu panggoreng-gorengna sasatoan cak kafir teh jaing mah teu torek teu torek boh malah macangan aing cek kasar aing ceulik jaing mah teu buta oh berarti nu panggoreng-goreng da nu torek nu buta cak kafir jaing henteu cak si musyrik henteu alhamdulillah jaing henteu berarti nu buta nu torek etalah panggoreng-gorengna hewan Allah mungguh Allah cak pamarentah cak DPR aja henteu cak kitu teh cara rekas aing sarua cak nu ngaji di Cilokok komo aing mah cara rekas horenganan lain buta sabuta-butana lain torek satorek-torekna buta nu naon ieu asummu torek an simail haqi tinggal ngadengekeun bener cilik nama aya denge nama hebat tapi teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an tah eta teh dihukuman nu kos kitu torek lamun aya jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an tah eta torek nu kos kitu ngaran tah mulai tah ke atuh tah musyrikin mah kafirin geus jelas torek jasa tah atuh aya tatangga urang ge ta DPR teh eta nu DPR PDI pan eta teu daekeun ngadengekeun eta mah torek sarua DPR Golkar sarua teu daekeun ngadengekeun eta ge torek sarua horenganan aing ge sarua sia torek atuh sarua torek teu ngadengekeun teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an tah urang mah bani kuali ngadengeun nah aing mah berarti henteu teu torek ge alhamdulillah sakana aing teu torek can puguh geus PDB nya nah asana aing salamet teh nomor kadua ada bisu jai mah teu bisu cak musyrikin jai mah teu bisu cak munafikin cak kafirin jai mah teu bisu cak jawara jai mah ngararomong cak PNS pemerintah jai ngomong teu bisu horenganan lain bisu teu bisa ngomong bisu teh angin nutqi bihi dina ngomongkeun bener lamun jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim torek lamun jelema teu daekeun ngomongkeun nu bener anu ngocor tina Al-Qur'anul Karim anu ngocor ti Kangjeng Nabi torek berarti nu kos kitu ngaranna jeung bisu atuh ambala aya tah nu kos kitu geus bubuh kafirin mah tah teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi oge teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an jeung ucapan Kangjeng Nabi jelas tah mah kafir ieu Yahudi Kristen Buddha Konghucu Hindu dan lain-lain sebagainya tarorek kata kos kitu bisu caksa indallah cak Allah cak nunyeuna torek kata kos kitu ngaran horenganan lain itu bae urang ge sarua urang teu daek ngadenge Al-Qur'an bahkan teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an eta teh horenganan torek nu kos kitu atuh Islam ge ambalaya teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an beuh isu keneh geus ngadengekeun musik bahkan embung aya kosong ieu ceuli teh di imah geus ngajeger-jeger ngadengekeun musik teh henteu kaluar dicocokan deui make nu ka dieu teh naon ngaranna naon ngaranna sia bener tah teu sih aing ragu asana timbul ti sia mah ja teh
dasukeun ka dieu naik motor geus hook jasa berarti ceuli kudu dieusian ku musik bae hook geus naik sepeda lempang ditanya ge ha pinuh